kamar kusinya. Sorangan mahese terakhir udah tayo mesan buis. Sorangan mahese kemana ngalin. Sana baru ada semua. Nah, baru. So, Hiji kedua ada gitu. Satu hari warung mah ada geus ngarujak, geus naon. Awas rada itu. Ada teladak. Ya, sadar sakit gitu. Oh, tinggal yang bagian. Data. Usah cari. Cek mahal tuh. Coba nyariin. Karena ada anak itu ya bemerus rujak atau habis jamu. Ayo tadi beli tadi. Enggak para mahal Tadi. Sama Iya. yang namanya almarhum Ici nya. Ininya ngebahas tentang almarhum Ici. Bahasa. Nah, teh ini betul ngebahas dulu itu kan. Fokus ke sekarangnya. Tuh itu kan dekat bagi kisah. Aja nah tuh. Kata kisah. Rasa emang sebut wis. rasa ngaruh masih dipakai. Misalkan dia yang pakai itu. Tadi arahnya si teman ieu teh murang tadi bonus. Nah. Aha.
Eh. Greget lah. Nah, teteh. Teteh mana? Ayah Namira. Ah. Mana teteh? Teteh mana? Ah. Caranya seberapa sih? Genep ayeuna. Bener. Tapi tadi gitu pada suara mah euy. Tapi ini jadi seberapa bulan? Tiru tadi kan tiru. Benar saya sudah kita hore tadi nama. Nya Genep ayeuna abi mah hamil talalu ti. Ti mimiti itu oge cikana leutik hamil teh tara gede. Sepertinya lagi. Itu tiga pemudak itu pasangan Indonesia Itu bisa. itu penting. Karek 11 bulan udah Itunya biasanya di reputasinya Cilis ini barunya kita gini kanker payudara Cilis tumor payudara separasi komersial di Jihora harus dicek ke angkasan sanititas untuk kemarin suap tapi kayaknya masih sama di jadi dicopot selfie sampel kalau periksa aja kami dicek sampel kena jero payudara gitu kaput dari saha Cilis nah kumaha kan geunian tumor payudara barunya aja kumaha yang mana harus balik encan acan operasi kan kadang-kadang sakitin kemarin masih nadi parasis gede dicana sampel kena jero payudara nah tapi nyilinding udah nyilinding mah ngan saeta nya nyilinding kumaha rumah sakit mana nyilinding teh itu tuh rumah sakit Medina nah nyilinding kunaon kan ada susu dioperasi nah kunaon apa teh disusukeun baheula teh disusukeun ai karasana udah disorot ngagumpel jadi nana bari eta na teh geus di dieu tinggal dibucat sorangan bari teu inget teu dicai beureunan kieu beureunan ka ieu ka dempayan bari eta geus asa beureunan eueuh ke mataeun kena kulkas ge teh ini dasarin lain pagi kok iya rek ngalujak teh tulus ngaropi bahasa nyaho dek pesen bahasa di mau baso ngarujak ngalujak mana nya rebeuteun tapi kita mau bating sabena ada warung teuing ciga nama dari ngalujak geus jam ngalujak atuh sadulang bari ampir kamasi nyai nyekot eta teko nyokot kacai rusak warung teuing ini panas teh sok ditampung pesan rame Iyok. Tuh, era mana teh bareuna. Iyok, nya pupuhan. Iyok. Bae urang mirah dewe si buritnya.
tenor. Oke. Itu sebutan habis itu tuh. Gitu. Ngap lagi dah. Ngap. Padahal sekalian ujak kita habiskan. Udah kena kulkaskeun. Isuk. Ada buka botol. Nya tuh. Iya buka teh kene. Tadi teh SMS teh. Ayeuna saha? Sebenarnya bukan sakilona. 35. Banyak. Apa kan? Tuh, 35. Tilu balik kilo. Ayo mahal. Kilo 2. Iya hiji balik. Di mana eta 75? Berapa payung? Rek di teh nain nya, payung teh nain. Mahal tuh nya teh. Oh. Iya mana? Oh eta teh urang lili. Lili rancak mengadaian jadi si eta teh jadi kukilan. Dulurna jeung dagang puket. Bukan juga artis-artis Pak. Eta teh. Neng Amoy penglili. Eta setim. Heeh. Neng Amoy. Neng Amoy. Lincahna baheula mah. Di mana? Eta di mana? Didinya. Baheula mah di dinya. Gitu. Oh, artis Pak. Tuh, kita apa ya? Di mana? Oh, sok manggung kan? Oh, lincah. Oh, kayunya. Ngamen. Kayu nama. Ngamen. Sok ngamen. Kayu nama. Itu lah ngamen. Tadi artis si Pinkan mah boy nang gitu. Ini ngamen di sisi jalan mau baju sakieu. Nyewana, Ih baju sakieu. can gorelengan ngamen teh. Kan iya bari konten. Di konten sama ada make nu kieu ningalna. Bari konten. Tapi lalaki, si eta ku saha diangkat deui supirang ku artis papan atas jadi tukang oh denya. Kata Jeung si Maya Estianti da Wet ku saha di akan teboga can jadi Oh, cukup biaya budak sekolah. tapi meuli imah meliaran. Cina dagang eta. Eta konten. Kayak nama ngararah duitnya juga nu garela ini ngaracir di jalan. Itu semua dasar. Cuma daftar sekolah jadi lincah. Etarana eta teh eta si regan eta Sa eta cikene kan boga salaki nu sideung-hideung. Lain nama eta. Papisah cenah. Karena nama kaberondong. Karena kabar jeung kagoda ku eta. Si regan. Jika si Jami dengan si regan mah teh. Celeuh si Kan loba duit sih mah dasarna tuh. Kasep ke bae cenah. Lain Kalau kalau bagi punya saya. lalakina salakina nu digeula nih. Asana jeung salakina. Sok ieu na. Oh sapu cai. Wareg teuing. Wareg teuing. Tuh, Tuh eta geus Mama Kan ini aya. geus keluar mangapar deui nya nanya. kopi dahar kayaknya. Rujak saduh. Ngapar deui. Jika Jami masih si regan teh. Kasep. Jami jika si Jami. Jami Yang itu salakina teh geus kawin. kan ayeuna berondong. Geus kawin. Terus ning make baju pengantin. Geus kawin betulnya? Oh, cenah ning. Asalnya wanya geus kos ini ya kalau langsung bantu si berondong asal dia teh kan bari di kameranya bobogan can kawin sok kalau geuningan cinta-cinti jeung lalaki asa nyawa terus seneng Bari sini nih. lamun geus anak muda mah saleuheung teh nya urang teh menangkan dari TikTok karena itu tak TikTok kalau kita ada itu awal masih kalau ayo nak tapi lo bagi TikTok kan anak lihat lihat nah Kita biasa sama madas kalau kalau tuh kudu ngejorang ayeuna mah jadi boros yang teh. kan ku duit atuh Jadi heran.
Teteh artis oge dalam bentuk duit mah negara orang patut atuh. Sok urang mun aya duit teh gara geus teh Eta mah si duit gara rupiah oge. dengan duit mah teh kula lakina. Saha? Si Iping, si Iping nu artis duit mah teh teh kula laki pan orang dan lain dibawa kabur. Aduh. Paling teh mah mangin Ah, kawin kana laki manang duit teh malah balik. Ya tehnya kawin kana laki sok manang duit kana malah balik gitu. Karena duit yang katanya. si Iping yang artis eta. Ya si itu kan kasus Facebook nya. Lagi apa? Mau kabur orang kula lakina duit mah teh. Aduh. Di porotan. Ada awal.